Terus anu di maksud ku Allah Subhanahu wa taala wa min syarri nafasati tina tukang sihir margi sihir teh jelas kanggo ka urang sadayana marentahkeun kana kagorengan sareng kakejian. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju teu damang sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam kadongkapan dua tabib, hiji tabib dongkap ka Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anjeun teh nuju teu damang maka Rasul ngawalat Rasul muhun nuju teu damang. Anjeun kedah diruqyah margi anjeun aya nu hatosna aya nu ngaguna-guna. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala meningakeun ka urang sadayana kedah berlindung tisa di waktu subuh min sarima tina panggoreng-gorengna makhluk khalaqo anu parantos nyiptakeun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan kudrat sareng irodatna urang sadayana masih dipasihan yuswa, kesehatan, keimanan, ketakwaan, kalaluasaan waktu sehingga urang sadayana biasa mengkaji deui ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah ieu mangrupikeun hiji bentuk syukur sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng salam urang limpahkeun ka junjunan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mana anjeunna para sahabatna tabi'ina parantos berjuang negakeun kalimatullah kalimatul haq nu insyaallah urang sadayana sing berusaha samampuna saelmu urang nu tos terang kaung ngaraih ngakontal martabat sapertos aranjeunna kujalaran ngalaksanakeun sagala rupi parentah Allah sunnah Rasul nabihan sagala rupi laranganna bid'ahna sareng urang sadayana sing tiasa maca diri urang masing-masing alihkeun sagala aktivitas padamelan keyakinan anu teu sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah kana sagala rupina anu sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah. Insyaallah dina ieu waktos simkuring bade ngajelaskeun tentang pengkajian surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Biasa dihatoskeun heula berkata kul bejakeun ku anjeun Muhammad a'udzu abi nyalindung birabbil falaq karob nu ngurus ngatur waktu subuh min syarri ma tina panggorengna makhluk khalaqo anu parantos nyiptakeun Allah. Wa min syarri ghasikin jeung tina panggorengna waktu peuting iza waqoba di mana geus poek itu peuting. Wa min syarri nafasati jeung tina panggorengna tukang sihir fil uqadi anu aya dina buli-buli. Wa min syarri hasidin jeung tina panggoreng-gorengna tukang hasud iza hasada di mana hasud manehna. Ieu surat namina surat Al-Falaq anu hartosna waktu subuh. Ieu sami sareng surat An-Nas disebatna surat Ta'udatain anu mana dina ieu surat urang sadayana kedah nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Sebabul nuzulna kronologisna ieu surat nyaeta di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju teu damang sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam kadongkapan dua tabib anu Rasul teu acan terang eta malaikat, maka eta malaikat mangrupikeun hiji tabib dongkap ka Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anjeun teh nuju teu damang maka Rasul ngawalat Rasul muhun nuju teu damang. Anjeun kedah diruqyah margi anjeun aya nu hatosna aya nu ngaguna-guna sehingga anjeun ngajadikeun teu damang. Maka Rasul ngawalar ka eta dua anu mengaku tabib bahwa kuring teu perlu diruqyah. Kuring cager ku Allah sareng kuring teu damang ge ku Allah. Ieu ayat ngajelaskeun bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam nolak kana eta tabib
kana praktek ngarukiahna Rasul. Sehingga saatos tabib itu keluar tina penolakan Rasul miwarang Siti Aisyah supaya dipanggil deui, ternyata tos daya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam nguningakeun bahwa eta dua malaikat anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala kangge nyobi ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lungsurlah ieu surat, kul bejakeun ku anjeun Muhammad, a'udzu abi nyalindung birabbil falak karob anu ngurus ngatur waktu subuh. Kunaon urang sadayana kedah berlindung ke Allah Subhanahu wa taala kanu ngurus ngatur waktu subuh. Margi dina waktu subuh nyaeta urang sadayana ngawalan salat di waktu siang. Subuh sur Allah parantos siang. Sakuma Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina surat At-Takwir surat ke-81 ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-subhi demi subuh idata napas di mana geus beurang eta subuh. Janten surah Allah Subhanahu wa taala bahwa anu disebat subuh teh nyaeta tos siang. Kunaon di urang karasana masih kene poek margi urang mah daerahna tropis, tempatna anu masih seueur pegunungan, seueur tatangkalan, sehingga di urang mah di mana salat di waktu subuh teh ngarasa poek keneh. Padahal surah Allah Subhanahu wa taala was-subhi idata napas. Demi waktu subuh idata napas di mana geus beurang eta subuh katosna geus caang. Maka surah Allah Subhanahu wa taala urang sadayana kedah berlindung di waktu subuh. Terus kunaon deui urang kedah berlindung di waktu subuh? Sabab para malaikat penjaga rokib sareng atid bahwa aranjeuna bergiliran. Aya anu penjaga siang, aya oge anu penjaga malam. Sehingga di waktu urang salat subuh, maka eta urang sadayana di waktu pergantian para malaikat. Sakuma Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-11. Allah Subhanahu mengingatkan bahwa malaikat anu tugas nyata saling bergantian. Surah Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Lahu eta tetep pikeun manusia muaqibatun ari pirang-pirang malaikat nu bergiliran. Mim baini yadai di antara hareupeun manehna wa min khalfihi jeung di satukangeunana. Yuhfadunahu ngajaga para malaikat ka manehna min amrillah tina urusan Allah. Innallaha sanyana ari Allah la yughayyiru teu ngarobah Allah ma kana sagala rupa perkara biqaumin nu aya di hiji kaum hatta yughayyiru sehingga ngarobah maranehanana ma kana sagala rupa perkara bi anfusihim kalawan diri maranehanana sorangan. Janten dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala subuh kahiji parantos siang. Kadua subuh pertama bergilirna malaikat anu penjaga siang sareng malaikat penjaga malam. Di mana penjaga malam diawali ti waktu asar dugikeun ka subuh, subuh mulai penjaga siang dugikeun ka asar. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat asri, man taroka salat al asri faqad habitat amaluhu. Sing sajalma anu ninggalkeun salat asar maka mubah sakabeh amalna. Nya kitu deui di waktu subuh dikiaskeun sami margi di waktu pergantian para malaikat. Sajalmi anu ninggalkeun salat subuh maka anjeunna mubah sadaya amal anu di waktu harita. Margi salat subuh nyaeta salat ngawitan urang di waktu siang. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang sadayana kedah berlindung tisa di waktu subuh min sarima tina panggoreng-gorengna makhluk khalaqo anu parantos nyiptakeun Allah. Hartosna urang kedah berlindung ka Allah tina panggoreng-gorengna tugas makhluk. Nyata setan anu mana setan ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ka urang sadayana marentahkeun kana kagorengan sareng kakejian.
Maka urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala kedah berlindung di waktu subuh tina panggoreng-gorengna makhluk nyaeta setan. Sareng sur Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana tentang setan ku urang parantos dikaji dina waktos anu tipayun dina surat An-Nas. Janten upami pengkajian detil tentang setan kantun dibuka dina pengkajian surat An-Nas. Ieu penjelasanana sur Allah Subhanahu wa taala kedah nyalindung urang sadayana tina makhluk anu panggoreng-gorengna tugasna nyaeta ti setan. Min syari gosikin sareng urang kedah berlindung ka Allah Subhanahu wa taala ti waktu peuting ida waqoba di mana geus poek itu peuting. Di dia Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang sadayana wirehna peuting teh aya anu poek sareng peuting aya nu caang. Iraha peuting anu poek nyaeta peuting dimulai magrib, maka eta peuting anu poek. Sami urang kedah berlindung kunaon sababna? Sabab di mana gelap tos dongkap maka binatang buas atanapi kejahatan biasa sok ngajalalankeunana nyaeta di waktos peuting. Jadi orang sadayana nguningakeun ti Allah Subhanahu wa taala tentang waktu sareng hari. Bahwa satu hari nyaeta 24 jam, satu kali siang dan satu kali malam. Ira ngawitan siang nyaeta dimulai dini hari jam 00 dugikeun ka jam 12 itu tengah hari. Ira mulai malam ngawitanana wengi nyaeta dimulai jam 12 siang dugikeun ka jam 00. Ira pergantian hari nyaeta jam 00. Ira salat tengah-tengah anu sur Allah Subhanahu wa taala kedah ngajaga urangna eta salatul wusta nyaeta waktos asar. Margi ngawitan urang salat dina hari nyaeta waktu subuh. Maka subuh ngawitan salat siang. Lohor nyaeta salat di antara pergantian duhur di antara penggeseran antara siang sareng malam. Terus ira urang mulai sholat malam nyata waktos asar. Maka waktos asar sami penggantian malaikat nu jaga wengi. Upami subuh pergantian malaikat nu jaga siang. Tasur Allah Subhanahu wa taala kedah nyalindung urang sadayana ka Allah kana waktu peuting di mana poek margi mulai poek segala kejahatan mulai ngawitan. Di mana urang sadayana Allah Subhanahu wa taala perpindahan waktos nyaeta di waktos jam 00 sareng perpindahan tengah hari nyaeta jam 12. Sakumaha Allah nguningakeun dina surat Al-Imran ayat 27. Surat katilu ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala dirinya nguningakeun ka urang sadayana tulijul laila pinahar wa tulijun nahar pilail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy watarjuku mantasya bigoi risab. Tuliju Allah ngalebetkeun alaila kana peuting pin naharo di jero beurang. Watuliju sareng Allah ngalebetkeun an-naharo kana beurang pilaili di jero peuting. Di dieu Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun kata sambung anu diangge di dieu nyaeta pi. Anu mana pi urang sadayana terang bahwa lapad pi eta hartosna di jero. Sanes ka urang kaseseueuranna sok ngartoskeun lebet siang kana malam, lebet malam kana siang. Padahal Allah ngagunakeunana dina ieu kalimat fi secara ilmu bahwa atanapi kamus pi hartosna di dalam. Janten hartosna Allah ngalebetkeun wengi di jero siang. Hartosna iraha mulai malam nyaeta waktos caang keneh nyaeta di waktos jam 12 langkung sekian tos mulai masuk malam. Iraha ngawitan siang nyaeta jam 00. Jam 00 tos mulai siang. Allah ngalebkeun siang di jero malam. Hartosna dongkapna waktu siang poe keneh, dongkapna waktu peuting caang keneh. Matak aya beurang aya subuh anu dianggap peuting parantos beurang, aya anu dianggap peuting masih keneh caang nyaeta waktos asar. Asar mulai ngawitan sholat malam, subuh mulai ngawitan sholat siang. Teras urang sadayana dina waktos pergantian hari nyaeta jam 00. Maka di dia Allah Subhanahu wa taala wih deui kana surat Al-Falaq nguningakeun ka urang sadayana wirehna Allah Subhanahu wa taala kangge ngajelaskeun tentang hari anu mana di urang masih kana seueur anu pro kontra
wirehna penggantian hari aya anu ti magrib, upami ayeuna pergantian hari ti magrib irah ngawitan salat. Rasul Allah Subhanahu wa taala nembe dina surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala ngalebetkeun siang di jero peuting, ngalebetkeun peuting di jero siang, terus Allah Subhanahu wa taala nguningakeun subuh nyata beurang. Janten irah mulai beurang jam 00 sehingga Rasul nguningakeun ka urang sadayana aya pajar kidib, aya pajar sidik, nyata subuh ngawitan salat siang gitu nya. Kanggo naon urang fungsina? Margi urang sadayana aya sunah-sunah anu dijalankeun ku waktu sehingga di mana urang lepat waktu sehingga lepat ngajalankeunana. Sapertos urang waktos ekah. Ketika murang kali urang ekah ketika jam 8 dina hari Rabu maka sok aya nu nyebat malam Kemis padahal Rabu malam. Sehingga hari ketujuhna osok dina dinten Rabu deui akhirna 8 hari sanes 7 hari. Atanapi ayeuna murang kali lahir jam 2 malam berarti dini hari. Berarti upami Rabu patos masuk Kamis. Upami Rabu masih Rabu keneh. Tadi dia penting na kanggo urang iraha pergantian hari maka pergantian hari nyata jam 00 sehingga nguningakeun Allah dina surat Al-Falaq kaalawan ngangeharpusatin bahwa surah Allah Subhanahu wa taala kedah ta'ud di waktu penting di mana geus poek itu penting. Allah nguningakeun ngangeharpusatin kunaon di mana geus poek margi aya penting anu caang keneh nyaeta waktos asar. Asar tos mulai wengi gitu nya. Sehingga tina naon urang tauna min syarri nafasati fil unqadi. Tina panggoreng-gorengna tukang sihir fil unqadi anu aya dina buli-buli. Di dia Allah Subhanahu wa taala anu sakuma asbabul nuzul ieu ayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam disangkina parantos diguna-guna padahal Rasul menolak tina diguna-guna bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kuring teu damang kuring cager nyaeta Allah nu ngadamangkeun Allah oge anu nyobi ka urang sadayana ku katedamangan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu harita menolak kana ruqyah. Margi jin moal aya nu bisa ngagoda ka diri urang. Anu ngagoda ka urang mah setan. Setan moal bisa diruqyah, setan tos tugas ti Allah Subhanahu wa taala yuwaswisu fi sudurinas. Kanggo ngupingkeun penjelasan tentang jin setan nyaeta dina surat An-Nas kitu nya. Kantun dibuka dina penjelasan surat An-Nas. Terus anu dimaksud ku Allah Subhanahu wa taala wa min syarri nafasati tina tukang sihir margi sihir teh jelas. Nu dimaksud sihir dia sanes sapertos nu katingali ku urang dina film-film namun sihir dia upami saur. Di masa ayeuna mah nyaeta sihir teh nyaeta masihan ka urang sadayana sugesti. Atanapi upami ayeuna mah urang kasihir teh nyaeta kacanak gitu kanya kabawa sugesti urang sadayana upami dina basa mah hipnotis gitu kanya. Nu ngahipnotis ka urang sadayana kadang-kadang jabatan tiasa ngahipnotis, gelar tiasa ngahipnotis. Urang ningali gelarna hebat profesor tapi tabrakan sareng Al-Qur'an sehingga gelar bisa menghipnotis urang. Gelar bisa mensihir urang sadayana meskipun urang terang tabrakan sareng ayat Al-Qur'an tapi urang kadang kahipnotis. Dina naon pilung kodi dina buli-buli. Nah, buli-buli teh hartosna cara anu diangekeun ku tukang sihir sehingga urang sulit untuk menolakna. Bagi urang na kasihir. Sapertos urang sadayana kadang-kadang kasihir ku artos. Artos kadang uang, kadang nyihir ka urang sadayana. Untuk mencari uang kadang urang lupa sagala rupina, lupa halalna, lupa haramna, sehingga urang hilap kana sagala rupina. Eta teh kasihir gitu kan. Nyata karasa ku urang sadayana. Janten anu dimaksud sihir ku Allah Subhanahu wa taala minan nafasati pamidina ieu nafasati mah nyaeta sihir-sihir anu kadang diucapkeun ku lamei. Dilisankeun gitu. Kadang-kadang orang ku kata-kata manisna kasihir gitu kanya ningali kata-kata manis orang kasihir. Sapertos orang kadang-kadang kasihir gitu kanya ku sababaraha anu nguningakeun bahwa tenang umat Islam mah bakal ka surga sehingga kasihir urang sadayana anu diemut teh urang mah Islam cek diri urang, Islam cek KTP padahal mah leres Islam saur Allah mah pasti ka surga. Namun urang kasihir margi urang mah upami mikirkeun Islam teh saukur KTP urang Islam sehingga urang sadayana bebas ngalakukeun segala rupa margi naon kasihir ku kata-kata manis. Janten anu dimaksud sihir dieu sanes sapertos sihir-sihir pensulap atanapi naon kadang-kadang urang sadayana kasihir, kahipnotis, kasugesti ku naon nu dilaksanakeun ku sayatin-sayatin
fil ungkodi dina buli-buli. Nah, upami orang hoyong diterang sayatin nya teh sayatin teh setan-setan bungkeulekan anu sok nyihir ka urang sadayana, maka ditingali deui tentang sayatin nyata dina penjelasan tentang setan sareng jin gitu kan nya dina surat An-Nas. Urang sadayana kedah berlindung di mana urang kumaha cara berlindung urang sadayana tina para tukang sihir. Taya deui iwati urang sadayana memahami Al-Qur'an bakal katingali bahwa manehna teh ngabohong ternyata menyihir urang sadayana. Upami urang terterang ayat-ayat Al-Qur'an urang bakal kacanakeun ku napas-napas maranehanana. Ku sihir-sihir maranehanana anu digunakeun dina buli-bulina dengan berbagai cara maranehanana ngagunakeun buli-bulina. Karah urang sadayana kasihir atanapi kasugestian kadang-kadang ku kata-kata manis atanapi jabatan atanapi naon wae anu diangge maranehanana sangkan urang sadayana kahipnotis. Terasul Allah ti mana deui urang nyalindung min syari hasidin ida hasad. Tina panggoreng-gorengna tukang hasud ida hasada di mana geus hasud maranehanana. Hasud nyaeta iri dengki ka urang sadayana, nyata urang nyalindung ka Allah, jadi dia mung tukang hasud teu aya deui iwalti urang sadayana sajalmi anu bade berbuat jahat ka urang sadayana insyaallah ketika urang sadayana berlindung ka Allah insyaallah Allah ngalindungi ka urang sadayana. Namun ka jalmi-jalmi anu tukang hasud ka urang sadayana urang teu kenging proaktif margi maranehanana ngadamel hasud ka urang sadayana urang teu kenging dibalas dengan hasud deui urang kedah lapang dada Allah ge lautan panghampura manya urang teu lautan panghampura. Bahkan urang sadayana ketika urang maranehanana hasud ka urang sadayana teu perlu dicarios-carioskeun teu perlu dihina-hinakeun margi di mana urang ngahina tuluy urang nyarios-nyarios ka batur maka urang ge terancam ku Allah Subhanahu wa taala ku surat Al-Humajah wailul likulli humajatil lumajah. Cilaka keur jalmi anu ngahina tur jalmi anu selalu menceritakan keburukan orang lain. Ketika orang menceritakan keawanan batur berarti orang ngahina batur. Allah ge lautan panghampura maknya orang hayo nyaritakeun ka batur. Hayo nyarioskeun keawanan ka batur. Maka sur Allah anu kitu sur Allah Subhanahu wa taala bakal dilebetkeun kana neraka utama. Namun penjelasan ieu mah kanggo kedi sanes waktos dina terang Al-Humajah dina surat Al-Humajah namun kanggo urang sadayana ayeuna kedah urang ta'ud urang berlindung ka Allah nya mohon perlindungan ka Allah ti jalmi-jalmi anu hasud. Cara berlindung orang hasud nyaeta urangna henteu balas dendam gitu. Jadi berlindung ka Allah teh urang teu ngabalas ka jalmi-jalmi anu hasud ka urang sadayana. Insyaallah dina ieu surat Al-Falaq janten ilmu khususna Kang Osim Kuring anu nawasiahkeunana umumna ka saha wae anu ngupingkeun di mana ada kalepatan lurus